Mang lamun keur wudu terus sesiukna kateleg, batal moalnya. Ari wuduna mah moal batal. Anu batalna mah hirup maneh. Soalna maneh geus diimpit ku malaikat Ijroil. Jangan keur wudu sesiuk kateleg. Sakalian we atuh jeung jolangna ku maneh tambul. Sabener nama awewe teh ngabutuhkeun opat hal ti lalaki. Anu kahiji gede, anu kadua panjang, anu katilu beras, anu kaopat durasi nulila, anu hartina gede tanggung jawabna, panjang pikirana, beras dina tekad jeung neangan nafkahna, durasi nalila, mika cinta jeung mika nyaha nepi ka maut misahkeunana.